ngomong teh tadi rek neangan ilmu rek mandi tapi can kapanggih wae jangan dia kurang bingung karena hati lega tapi eueuh neangan we gege nyompak aya kemana batur geus lila terpanggil balad si kewan kemana deh si bocil goblok si lila terpanggil aing geus kangen yang nonyok sakabeng mah neangan mah dia ini jurang beli dia ini berak balik bangsa cium lagi gila si bocil kemana nih si Burdi terus lila terpanggil aing liburan tuh lah kia kumpul jadi preman santuy teh liburan malaku anak buah betah bener duh ngomong-ngomong geus lila ya aing pemasukan goblok nih teh kewan kemana deh terus itu si Dionoy urang mau ka ngomong urang geus balad anjeun si Cepot samperkeun heula Yon woi kenaon maneh wih si bocil kerek diomongkeun aduh yuk lah di dia atau di dia jangan apa buah lah enggak itu aing sila tara aya pemasukan ya aing teu boga duit aing yang udur di mana pemasukan boga urang ge Yon nah ditinggalkeun kurang liburan teh kudu nama malas ada mana geus ke mana liburan ke mana holiday we tuh orkai mah orkai preman enak rek ka mana didinya nangan si kewan yang goblok teh si kawan geus kangen si Dewa heeh mana ya aing setelan alus aing mah sapi ngerek jaga insap saeuti mau kurang makan pan saeuti insapna keneh suka kene rek nangan Dewa yuk Anjir, capek tuh. Mana perjalanan masih jauh, aduh. Bararangga rek dengan ilmu. Jadi mana ya tadi? Daripada cicing mending ngeureuh deui lah. Bae capek ya. iya kerah adanya anjis kan itu naon mana itu nu usik-usikan siapa katingali itu eta eta siapa jukun nu tang eta teh siapa anjis anjing nasi air dia geus kangen maneh geus kangen ke maneh geus kangen geus ya Sarua ada sasus sumpah. Ya, si bocil. Si bocil sih temennya teu apal. Tuh. Anjir. Si Eta. Mana? kurang bahaya kudu meloloskan diri Kabur. Nah mana bisa jeung si itu? Si teh sugan aing ngumpan baladan din pas eta ge. Mana aing bisa musuhan? Nah, kan bisa gitu. Teuing udah. Geus teu kapake ku urang mah. Terus ayeuna kumaha tuh masa urang? Tinggal duaan masa urang. Itu aya pokona masalah. Si Riki gitu. Oh, apal eta. Anyar heuh. Ayeuna mana di dieu rek keur naon di dieu? Pan aya ieu naon teh? Padahal teh ngimpi Ngimpi naon? lapap kudu mandi cenah di ditu. Oh, jadi ngalah ilmu menurutnya itu mah.
Ayo tuh. Nggak sekalian. Nanti geus burit ya, keburu. Ayo lah. Saya keburu aya burung manehnya. Ngimpi mah cek guru orang oge sih di dia cek beja mah kudu mandi terus lempakna tinggalkeun di dia sama tas deng-deng dia udah bagus. Nih, spot. Spot. Oi. Ah, kurang support Pak. itu teh bener sih kurdik nyawa-nyawa wae aing di dia. Dek, dek. Siap. What? What? Mana apa-apa wae kurang aya di dia Orang budak-budak pot. usaha Mantan ketua ini. itu dewa Apa orang moy? ieu manehna Leuy, jeung si ieu Sardion, Dion lain jeung si Duki lain, lu gelo lain. Mana kenaon di dia? teu kieu pan urang ngimpi kudu urang kudu mandi di dia di salah satu dina yang kudu dimandian urang meh kada cantik Lain meh bodas. meh bodas kumaha ngahina teuing ka guru teh ngahina teuing ka guru teh Pelawan ini meh sakti Ayo, yuk. Mana yuk? Ani. guru mandi Yuk, yuk. Kenapa? baru orang jagaan bisa aya batur Siap. aduh si otong orang kata ketempo ku batur mah pan rada isin meureun nya heeh sugana bodas teh mandi di dieu mah Yuk. Par. Siap. nah iya ya Hey, video. tah posisina maneh kita gol di dieu heuh jagaan batur bisa aya impit ini Siap. Yuk. nah geus ya nepi ya semua kepikiran ku si dewa urang ka dieu aman ya Bek aman Aman. mana cenah tuh budak leutik goblok kalau bodoh ka aing di lah di dia lah capek aing di dia goblok di dia tuh anjis parawan mana tuh ih ngatelikeun mantap itu siapa tuh ketinggalan itu tuh anjis mantap parawan itu mah geus mal gagal itu mah anjir goblok jang maneh eta mah orang bae lah cak dem kok bae lah sok dilela
Asli itu parawan anyis. Beda tina bentuknya kita kieu tah. Tah kada kieu anyis. Beda itu yang bener. Heeh. Rada deketan juga gitu lah. Itu sate sila gedu Paingan beuki deukeut teh. kacau Pigelangan tuh nya. itu teh pemandian. Aduh, Pemandian naon? ilmu tadi darinya kabeh. Oh, jadi di dinya ilmu teh. Tukang rokok di Minang tuh. Tukang rokok di Minang tuh. Cuma tuh. Wah, anyis aing mah yakin mau balik ieu mah kudu rada ngajauh heula bangsa urang. Percuma. Heeh, jadi ayo kabur we nu yuk. Seger. Sakti lumayan. Mas. Yuk. Ya, deh. Kurang rasa kamu. Kurang pantas kamu. Pantas kamu. Ayo, semangat kan anak. Ajaran ngambil istri sempurna tuh. Betul naon? Pil. Salah bagi lah. Bisa. Terus ayeuna kumaha euy? Nyahan ilmu ka mana deui mata urang. Meus kapiheulaan ku si itu aing bersih. Jual apa wae bisa tahu. Teuing urang ge. Apa wae sih Aing rek ngetes sulap urang basa eta pedulin ka ditu panu jauh. Diajar sulap nanti ngajaran sulap paling sulap tah di aya bahana ieu. Amis tau ajaran amis tau ajaran. Nah, itu sulap nu ilmu nu hade mah tah kitu. Tah. Ai gitu.